Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Mararodang si ieu teh apa rek segala mah arek hujan deh wae ieu ai usum hujan wae kieu geus hujan geus marendung ai usum halodo kita hujan cenah ai usum hujan meni ngadekul wae hujan meni arampun pepoean ieu mal maka gararing atuh hujan wae mah. Tuh, geus mararendung deui wae Ini rampun. Ai dibere hujan, cenah ngeluh hujan wae jalma teh nya. Ai dibere halodo, kita hujan. Ini rampun. Jalma teh meuni eueuh. Nu benerna. Untung geus gararing pepoean. Ai usum hujan teh meuni hawana teh lapar wae. Puji urang teh boga beas, puji aya mah beas teh mahal cenah cek batu ngaro cek tatangga eta ngararumpi wae cenah beas mahal. Urang mah tara meuli beas nya dibere we ku pamarentah. Jadi urang mah teu bingung. Paling ge bingung ge deungeunna doang. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Di dalam kolam. Kuda yang putih, kuda yang ayah. Nu bara sirah teh ieu wae eta kudu jauh-jauh ieu. Jadi ayah mudah-mudahan dia ubar si Ira sing cagernya Ira capek ngobrol jeung siapa ya budak jorok mudah-mudahan ya Allah cager nang tah alhamdulillah teh hujan di wae tah alhamdulillah sih geus merenya geus meureun ubar yang mana? Udah yang mana? Di dalam kolam. Seilah. Keulin mah jong-jong wae mah. Hareudang, Bang. Hareudang. Arek hujan cenah. Cek tah. Ieu sampah eta meuli trekeun piceun-piceun. Masih sih mate Ini teh aya teh di imah teh Bang Diuk doang, lain beres eta. Pada mah sampah loba eta, lain di peureman. Cenah, ai keur mendung kieu meulem sampah mah hujanna sok teu jadi. Ajeuna habe teu jadi ge. Hujan wae mah tiris. Urang sarena sorangan tiris. Gulubur dewa ya, cawang rubuh dewa ya tuh. Ayo nenek-nenek ge ulina teh masih hijau wae mati masih hijau tang deukeut teh mah aing. Babaturan teh ngora. Aing teh masih hijau wae Antar kau sekarang masa mau barang kayak mana nanu budeg Itu potong luas sana teh. Assalamualaikum paralun. Mudah-mudahan ai liwat atuh si Irah teh orang sedot tiup-tiup acan. Jat. Banyak umur nasi Irah. Mana sih Jat? Mereka mana sih ya? Aing jangan kan teh mereka dia Muniku kaparangan bujuk dicinta ulam tiba. Saya ngasakeun daun gedang. Diuk. Daun gedang mah Jat pahit-pahit ge nya. Bari itu aya lempungna Jat. Abis teu pahit Jat. Aku gelis make si body naon eta. Hah? Ini heula make si body naon.
Aing geus peot. Atuh pan aing geus udah 100 tahun meureun. Iya. Sama jadi-jadi eta huntu geus kolot ti orok. Hah? Eta huntu teh jadi-jadi. Huntu? Heeh. Parunggleh. Tunggu sekarang wae, Jod. Obat teh ngadang tunggu. Dadak ngejot, Jod. Encan. Aing parekeula ngejot teh Atuh aing tibang daang sorangan Jod. Teu beak maruluk aing di zona aron deui. Aya minyak teh. Siapa yang diubarannya? Hah? Cari siapa yang diubaran? Abeh tep budak wae teh seumur umur sabalaku-laku. Ya ngomong pada yang hapan cali aing pas ngomong kanu budak wae. Sama budak ira. Ih. Kurang ubarannya. Hah. Ayo sedek kita mah ngomen daun gedang mah ayo. Buka eta nak. Cari sia buka. Nah, saya Kurang ubaran cari sia. Cicing ah. Gatek Jod. Gatek. Abeh cager 2 hari 2 kalinya. Aduh. Hiji deh. Abeh naon ieu naonan. Abeh melontong. Kumaha? Tunggu sajam deui nya. Teh langsung rada ngadenge. Atuh mudah-mudahan sih ngadenge nya. Atuh mendingan atuh Jod. Jod ira. Jod aing. Cali aing di naonan malah atul kieu Jod. Tah geus ngepek eta teh ira. Geus ararateul kitu mah geus ngepek. Amun sia cager mah ku aing dibere duitnya jeung jajan. Cak kanan aing mudah-mudahan cager sia ku yang bere duit tah. Aing rek dibere duit. Tah sia cager kan. Tuku dililain ya. Aing rek dibere duit. Tadi. Ini dibere duit atuh pada teh kakak mendingan. Aing rek dibere duit ka si Jod. Cager kan? Hah? Sing deui wae. Geus ku bere duitnya. Kadi. Oke. Saka bager na Jod. Cager deh. Manggo soran apa Jod? Tuh iya. Cara kanan duit kasih ya. Kale nyari Jod. Mau meliti mana Jod? Di pandangan si Uwe eta tatangga sabeula karunya karanda. Hah? Kayu nangka, emang satu tuaran. Jadi siapa nemen di wae. Lagi tadi sih ngadenge duit cager. Kayu nangka apa rambutan sih siapa teparugu. Ya nangka. Ayo rek nyian Jod nya. Pengen Ayo rek nyian kayak yang pangian kan pun si ajan. Paling dibayar 10.000. Sayang kuliah pos kumbungan. udah teh kira gua teh nunggu barang saya teh dek cager make pang itu teh gedang ungu teh jadi gitu kene Kunaon sih ngabet sono wae. Pas da boga duit. Aing da kayak masih sate angguran Nam Aing da kayak masih sate Jod. Jod. Aing da kayak masih sate. Ira 6 jig Itu nya. Aneh yang ini jauh-jauh ka tukang ngajul pang rambutan pang gedang ungu da cenah eta teh ubarna geus yang teh cager-cagernya ajeun lah kumaha cenah tuh Aduh, udah mendung deui wae nih. Dan deui mah gede Encu gua sepatunya bukan diangkatin malah pada main wae. Kemana bocah-bocah teh Cerita muda, emang suka menggoda. Mau kemana lo, Bokong? Kenaon? Sepatu anak gua rek hujan lo kemana hujan-hujan begini ya? Udah dilebak hujan lu.
arek kayak Mas Sakti, arek ngarumpi biasa. Arek ngapain hujan? Ngarumpi. Mau ngapain emang lu ke sana? Ya biasa ngarumpi terus bari biatang minta dahar. Tapi arek hujan ini kokom gimana? Hajen hayung kena itu udah bari ngenahan hujan-hujan bodang dahar. Ulah antar lu hujan, lu ter gering lu teh diobatin HRCO gitu tapi aing ngilu hayu ah. Ini. Hayu atuh. Ini ngapain heula apa ya? Sate. 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 Waalaikumsalam. Sate. Sebentar. Sate. Sebentar. Ongkoh wae nya. Di geron teh ongkoh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Nemen eta mah. Ongkoh wae. Ya ongkoh wae di geron teh. Waalaikumsalam. Kanu budeg. Kenapa? Lagi masak biasa. Kanu ngomba piring. Ke rumah piring. Tanteren ya kieu ngomba piring teh isokena teh sate. Tumben kesini. Tumben kesini. Aing ka dia. Aing geus peren sate, ka aing tadi geus ngomong meureun geus peren. Udah peren baik. Lagi masak belum kelar. Lagi masak tuh belum kelar di dalam. Incu sia di jero. Si gadis. Sia mah aya incu di ieu mah sate anu mantuan peperen ah. Aing di ieu mah teh eueuh pisan sasa, incu aing aya lobana doang. Tebar tahan di ieu mah teh di imah aing mah. Nya kunaon meureun nya. Padahal mah aing da duit boga wae sama janten gede ge. Incu aing sok dibere dah tibang 10.000 jeung goceng mah. Nya tebar tahan kunaon meureun nya. Coba pikiran ku sia kunaon kira-kira nya. Incu aing teh beretahan ka imah aing. Nih, Ira. Saya mah nggak tahu. Itu urusan kamu, urusan anak incu kamu. Saya mah nggak tahu. Ya kalau main enggaknya itu urusan dia. Mungkin lagi sibuk di sana. Hah? Sibuk. Jadi belum sempat main ke sini, ke rumah Ira. Ada yang kurang denge. Emang yang kurang denge sate. Saya sudah bawa gori sate. Ayo ah. Ayo udah ngerujak gori. Yang sambil tarasin sate. Mau dimasak ini udah agak mateng. Hah? Emang siapa boga kecap arek disemur. Ini nangka udah mau mateng. Oh tuh mung mah jeung aing we ka aing balik ku aing diasakeun. Ku aing dek dijieun lotek ah. Aing kan boga gedang ora, ke ku aing dikulubi hiji kan mana nya. Geus mah hayang mah ku aing berengasan lah. Nya, heuh, ke ku aing balik nuhun nya Ira. Ira sate. Ntar bawa pulangnya ya. Sini dulu. Itu eta mah eta dipenta deui. Eta sia beti balik sia sate. Dah cara redem dewe sate ah. Iya kan musim hujan. Sati, Cara redem. Musim hujan. Iya, Jon. aku masih Ira, perubahan saja teh celina. Perubahan gimana? Sini dulu. Sesaganya solijat. Tadi Kamu nyusul ah. diuk. Perubahan gimana maksudnya? Kedang aing teh apa salah? Saya ilu nagadag ah. Tadi kau diubaran celina di tiup make itu pang gedang ungu. Oh, budegnya. Heeh, kau ditiup. Berapa kali? Rek hujan ya. Tuh. Jadi mah ada ngeun sati aing ngomong duit mah. Orang Kali lama gini tak ada ngeun deui. Nah, itu buktinya dia masih budeg. Ya kan? Makin naon atuh bata sati? Mahanya barariwan juga baheula. Eta mah teh begitu wae ah. Sana memang budeg hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karumpul. burit serek nanaonan cenah jauh-jauh. Lu juga naonan. Ayonan deket. Capu geus kokok. Dak para kilo eta minnya. Ben. Biasa.
Nanti mah dipakai tuh menyan. Pakai. Harorin sia saya wilu na wae ulin teh Setan kunaon ini eta. BTW emang ini tuh lagi pada ngapain ngumpul-ngumpul begini gua mau kagak diundang-undang. Untung tak si Kokol tuh ngajak-ngajak gua. Lu mah di sini pada ngumpul-ngumpul rame gua udah ngajakin. Kalau udah ngomong tak tuh seni Ang mengira. Ada apa emang itu? Sudah biasa. Kadang-kadang ngumpul di rumah Mas Hati. Kadang-kadang ngumpul di rumah Mas Hati. Arisan tuh ganti. Enggak boleh. Ayam orang. Mata lu buta. Ntar lu udah budak buta. Tadi aing kan ngubaran si Ira. nulisnya Cina make kebul pampang gedang ungu. Ini ubaran. Cageuna saeutik cageuna sakeudeng sih. Ngomong-ngomong kan bare duit doang cageurna. Atuh dia mah tiba heula juga begitu nyambungnya ka duit doang meureunan mentak juga gue capek banget ngomong sama dia teh. Mana ngomongnya ke nyambung bayar giliran duitnya baru nyambung dia teh. Da ilok. Heeh. Emang hokom. Main sama duit doang. Iya, lupa. Naon? Katanya kalau misalkan ngubaran yang gudeg, kalau misalkan pakai itu gedang yang ungu mah mempan ada, baru ingat Naon? sebentar ya, sebentar. Naon deui lu ngomong pan ini sih Rama Gusti Orok emang nak kitu we budak gua cager-cager ini. saat areknya kok kejo yang lapar dah Neo barang ya ngana pokoknya benar mah dang teh Nanti dibawain ke bapak nanti teh kemana wae teh cager-cager ini dia teh. Nanya. Kebeneran, habis masak ada nasi, pakai nasi. Kamu katanya. akal. Katanya ditiup-tiup. Ah tuh kan sumana kumaha? Bapak gak siapa emang itu? Diem. Sing cager atuh Ira. non Ari. hangat kene non ya hangat Teh kotok. Hai kotok, Sangu. sangu. Sangu anget. Kata gua kayak mau ngaruh ini tuh hok tai wae. Aing ngambu saat-saat malah yang daang. Yang daang ah. Sama lapar wae aku Ira. Oh, nanya kok sangu. Sama aja ya. Encan eta meureun. Can ngaruh. Lagi. Deui. Geus eta kayak ceulin sama reco ah. Bismillah heula tuh. Udah emang. Naonin ya. Coba aja kamu lagi. Hah? Aku mah ada yang itu. Kene. Kata gua enggak sembuh ini dia mah. Duit, arek duit. Mending itu tombak wae ceulin eta. Duit, kakon. Bukan. Duit. Duit mah cager. Ada duit. Kata aing juga nyambungnya ka duit doang. Kadir, mere duit mah hi. Terus kata gua juga itu mah emang mau cager-cager ini waktu letik juga dibawain bapaknya kemana Cimande, Cidahu, Amerika, Eropa gua udah cager-cager ini kupinya gitu we gitu urusan duitnya baru nyambung. Kata gua juga enggak semua benar ini diobatin begitu mah lu sebagai dong-dong sangu hanet. Udah baik. Kurang colok we celina. Iya, colok sampai molong celina celina. Ayo orang colok aja celina. Jangan di naon kan Ira. Ira. Kejar. Main jaga kabar ditutup jaga burung.